loba kene kiai cikal bakal alumni kaula anu nuluykeun jajak langkah perjuangan mantena isteuning marantena di alam makbarona di hujanan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gagah ya. Alumni Pangresa hebat luar biasa. Lain ukur pinter dina ngaji, tapi pinter dina usaha. Kata kaya paribasa, ejud dunya bil mal wa ijul akhirah bisolihil amal. Gagah dari dunia ku harta. Mama tinggal. Gagah samping BHS. Ya kata itu BHS wae. Teuing aya nama gada duduk kira teh. Itu samping BHS sabaraha coba. Gagah. Ejud dunya bil mal wa ijul akhirah bisolihil amal. Gagah na di dunia ku harta. Mata kurang teh kudu salih, kudu tawajud ibadah soson dunya ge tong ditinggal ngangi HP keur urang sadaya naon istuning condongna urang hormat ka kiai, condongna hormat urang ka ajengan, condongna hormat urang ka guru, kudu diekspresikeun lain ukur bahasa gitu. Eta cemoh benar jago eta benar jago ka kiai. Kumaha manfaatna ilmu coba ka guru nyebutkeun benar jago. Coba kumaha manfaatna ilmu coba ka kiai ka ajengan ngalakoban komo ayeuna ka kiai teh benar leres teu? Leres teu? Kitu kamu balik teh aya kiai cepot. Aya kiai cepot. Kiai cepot tuh. Berarti budak Semar aja. Aya kiai pelor berarti anak bedil. Aya kiai cabe rawit berarti anak cabe genot. Sok obat tong gagabah ieu teh. Ka guru mah ulah sok ngalakoban, kapungkur mah jelas tabahurna ilmu ulah mah kapungkur. Manfaat ilmu para santri jelas. Naon sabab hiji bisa hormat kana jadi guru. Teu wani ngalakoban. Disanadkeun ka jadi lemur. Mama sempur. Mama kanang sapi. Bener teh? Di Garut, mama biru. Tuh wani nyapelikeun ka kiai ka jalma alim. Tuh wani sieun teu manfaat ilmu, sieun teu barokah ilmu. Laras teh?